Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iftataha bi syahril muharram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukarram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham. Amma ba'du. Qala azza wa jalla fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu haladir wengi ieu jaga dipe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Amin. Sadatil ulama minal muallimin, segenap para kiai, para sesepuh pinesepuh nu nampak halaladir di payunan urang, wabil khusus mama haji, guru urang, sepuh urang anu ku pribados sangat dipika hormat tur dimuliakeun, sanaos mantenan teu hadir ka dieu insyaallah doa beliau menyertai urang sadaya khususna menyertai pribados anu ku pribados sangat dipika hormat. Wabil khusus putrana Kang Haji sakaluargi, berikut eceukna putra putrina nu ku pribados dipika hormat. Urang doakeun al mukarram guru urang Kang Haji, mudah-mudahan ku Allah sing enggal diwaraskeun. Para kiai, para ustad nu sanesna nu ku pribados dipika hormat, para pejabat pemerintah, para panitia penyelenggara acara Tahun Baru Islam khususna Kampung Pangradin, Pangradin Barahaya, Pangradin 1 puji simkuring dipika hormat. Urang doakeun mudah-mudahan para pemuda sapangradin 1 khususna umumna sapangradin dijadikeun ku Allah pemuda nu saroleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ciri hirup betah di alam dunia urang tea geus kapanggih deui jeung taun anu anyar. Syariat umur dipanjangkeun, hakikat kontrak umur dikurangan ku Allah. Leres gitu. Begitu ngadituan jelas kontrak umur urang dikurangan ku Gusti Allah Subhanahu. Maka di bulan Muharram ayeuna urang muga-muga sing daek ningkatkeun ibadah ka Allah. Ketika Rasulullah hijrah
Rasul hijrah di mana? Di Mekah. Kamana? Ka Madinah. Begitu Rasul hijrah, kaum muhajirin disambut oleh kaum Ansor. Para hadirin wal hadirat, maka Rasul dakwah khutbah di depan umat kaum Ansor jeung kaum muhajirin. Rasul nyampaikan 5 perkara. Anu kahiji, Rasul nyampaikan ka umat kaum muhajirin jeung kaum Ansor, nyampaikan ayat Allah surat Al-Baqarah anu ku bapak jeung ku ibu tilok dibaca teh. Ngaku benar asok maca Quran. Aya urang pangradin mah daek maca kulhu tatangga modar hiji. Aya daek muji tatangga leungit 2. Rabbana Karim, Masya Allah. Baca buku Quran, baca. Tadi nemaca Quran meningenahan hayang teu boga minantu doang gitu. Hayang. Ih, jacala lager ngomong nama. Begitu Rasul dakwah, punten tukang son, volumena aya keneh teh. Taekeun deui saeutik. Kuring rada serak. Begitu Rasulullah dakwah nyampaikan ayat surat Al-Baqarah ieu nu dibaca ku Rasul. Ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu alam bimuradi. Ieu mun ceuk ahli tafsir mah, mun ceuk santri nu tukang ngaji mah ayatna ayat am. Sebab ayyuhan nas turunna di kota Mekah. Jadi seluruh manusia kabawa ku ayat nu ieu mah. Rek kafir tah, rek Islam tah, asal nu ngaranna jelema kabawa ku ayat nu ieu mah. Kotok mah teu kabawa. Kebo mah teu kabawa. Sebab eueuh bejana atuh kebo asup ka surga, eueuh bejana kotok asup ka surga. Tetep nu asup ka surga mah manusia. Nya kitu deui, eueuh bejana kebo ka neraka, eueuh caritana kotok ka neraka, eueuh bejana careuh ka neraka. Tetep nu ngeusi neraka ge pertanyaanna hayang ka surga tah hayang ka neraka? Gata araredan jawab nama. Nutilok salat ngomong nama hayang kasur. Nutilok eta teh. Nutilok ngaji, nutara ngaji jawab nama hayang kasur. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang. Ulah cuma sengiro dia. Aya teh dia di dia. Aya teh Odah, si Anah sagala, si Mimin aya, aya teh Ija, komplit amat ceh orang dia, euy. Ieu urang dia komplit amat. Mang Jasman aya? Aya. Mang Jasir? Aya. Mang Kemod ge? Pamuda keur gapleh ngomong nama hayang ka surga. Bating korek. Keur gapleh hayang ka surga ti mana kamu usna botang korak sia. Naon ja cekuring mah eta nu gapleh doang nu teu cager. Kunaon kitu Kiai? Atuh deuleuh be. Ai kartuna sagede korek ai mantingkeunana alamatna gebot. Modar sia. Hidup kayana di modar-modar. Mata ke siapa pemuda eureun sia gaplena sebab nu tukang gaple mah ngadoakeun modar kabeh. Mata kata nu sok gaple mah teh malah lodar jadi disiring sapa bae jeung babaturanana. Cing bu Pak. Ieu teh ayat am ceuk Allah dina Quran ya ayyuhan nas khitabna ka manusia kafir tah Islam tah u'budu rabbakum
anjeun teh kudu nyembah ka Gusti Allah. Dina tafsirna aya wahidu rabbakum, anjeun teh kudu nunggalkeun ka pangeran anjeun, kudu ngaesakeun ka pangeran anjeun, kudu nauhidkeun ka pangeran anjeun. Saha pangeran urang? Alladzi khalaqakum, Allah anu geus nyiptakeun urang, walladzina min qablikum, jeung manusia samemeh urang sampai Allah ciptakan manusia pertama Kangjeng Nabiullah Adam alaihis tina rupa-rupa warna tanah diciptakeun anak. Berarti urang ge hakikatna mah diciptakeun tina ta nek naon kudu riributan jeung dulur, nek naon teu akur jeung tatangga. Euy tina tanah sosok-sosohoreun anu bodoh tina tanah, nu pinter ge tina pajabat tina tanah, rakyat ge tina anu beunghar tina tanah, nu miskin ge tina anu kulitna putih tina tanah, puguh nu hideung mah loba teuing. Asana tina leutak ini las teuing hideung kulitna, nu penting hatena bersih. Apalah arti kulit putih hatena buluan. Singkah hade tetangga nu meuli termos teteh nu ngagolak aya di dieu nu kitu endrin ku sia akhlakna lain jelemana. Laos teuing kulitna hideung tapi atuh hatena bersih. Apalah arti kulit putih ari hatena teu beres mah bapak-bapak ibu-ibu. Bener. Nah ieu teuing kulit hideung ge pemuda heuy. Di lemur kuring ceuk budak laleutik ngarobrol. Nu hiji di Jakarta kulitna putih. Cenah lu mah kulitnya meuni nyacas. Iyalah cenah gua mah makan roti terus sama hamburger sama hotdog, hot panas dog anjing panas di hakana. Cenah lu mah kalau lu mah cenah kok kulitnya kayak sawo buruk. Ya mendingan sih cek nu hiji deui lu mah cenah kulitnya geheng. Eta cek nu hideung jawab, cek mah aing ge aing mah geus teuing hideung ge nu hideung mah angel kabelok. Gimana sih? Euy. Atuh kulit hideung pan ngarendeng eta. Jeung leutak pan akur bae. Geus ka kulitna teu pajakeun belok. Tak iyalah Allah teh pangeran urang. Sahari Allah teh alamun lidzatil wajibil wujud al muttasifi bisifatil kamalat. Allah teh jenengan kana zat anu wajib ayana, anu kasipatan ku sifat kasampurnaan, anu bersih tina sadaya kakurangan. Eta teh Allah al ma'bud bihaqqin fil wujud huwa Allah. Zat nu wajib disembah ialah Gusti Allah. Naon tujuan anak urang kudu nyembah ka Gusti Allah? La'allakum tattaqun, supaya urang jaga ulah langgeng di neraka. Kitu suri ingkes nama ba'dul mufassirin. Nah sababna sebab janji Allah jelema sanajan boga keimanan nunggalkeun ka Gusti Allah, nauhidkeun ka Gusti Allah, nyembah ka Gusti Allah, sanajan keimanana sagede bakatul hiber, sanajan sagede kuman bakal diangkat ku Allah tina seni neraka bisa paati Rasulillah. Alhamdulillah. Hayang ka surga hayang ka neraka? Atuh iyalah pasti hayang kasur. Numawi bapak ibu jamaah sadayana, Pak Bu, ketika pintu neraka hendak ditutup ku Gusti Allah, cek Gusti Allah, Muhammad pintu neraka ku aing rek ditutup, geura teangan bisa aya kena umat anjeun anu nyelap. Rasul asruk-asrukan neraka pintunya 7, surga 8. Dimulai neraka kahiji sampai ke 7 neraka diasruk ku Rasul. Ngabelaan urang
ngabelaan jelema nu kalarieu nu darareug doang urang pangrad jatuh siang aku disingkap-singkapkeun ku Rasulullah barang dideuleu bener budak pangradin doang. Aisyah orang mana? Pangradin Rasul. Ih, sialain tetangga Kang Haji Awik. Ulah lah ngomong. Ari sia sok salat. Idul Fitri doang Rasul. Astagfirullahaladzim. Ari sia puasa nganti lupoe. Osok sia eta nangarana milu muludan. Osok sumbangan 20.000 nyokot berkat 18. Allah. Alamatan garong sanu kitu mah. Nyumbang muludan 20.000 aya nyokot berkat 18. Geraan Rasul teu kawa panas. Ternyata kitu Pak Bu. Umat mukmin anu langsung boga keimanan dengan rahmatna Allah aya anu blus langsung ke surga. Mukmin anu as maksiat paeh can kaburu tobat mampir heula di neraka. Aya kumaha amalna? Aya anu 100 tahun, aya anu 500 tahun, ari urang pangradin mah paling ge 5.000 tahun lah. Naudzubillahi min. Ngobrol ta jeung si engkoh. Hayya kamu orang pangladin, kamu tetangga Mama Haji, kamu tetangga Kang Haji Owi. Kenapa kamu umat Islam, orang Islam kamu masuk neraka? Islam ongko, Muslim ongko, cek Cina dah, cek singko. Kamu bisa masuk neraka, cek singko. Koe onam, pakai onam tak singko ngomongnya. Koe onam masuk neraka, wajal-wajal saja, sebab koe bukan Islam. Tapi kapu orang pangladin, tetangga kiai, orangnya Islam. Hayya, kenapa bisa masuk neraka? Cek orang pangradin, ulah loba omong koh dicabok sia koe. Cek singko, hayya, tidak bisa coba cabok, ini di neraka sama-sama panas. Lagu mahas ya, udah seserian haram jadah doang. Allah, tak bisa ngomong tak. Hayya, kamu orang pangladin, tetangga kiai, banyak ustad, ada pesantren, tapi kenapa kamu masuk neraka? Koe onam, maka onam beta singko ngomongna, poho di neraka iya meren. Koe onam masuk neraka wajar-wajar saja, tapi koe di dunia kaya layak. Yang punya pabrik salimi orang koe, yang punya pabrik roti orang koe, yang punya pabrik mentega orang koe, yang punya pabrik mobil orang koe. Umat Islam paling sohol punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe. Bener katanya lama ya. Nah kumaha sih eta? Allah teu bisa kumaha. Waduh cicing orang pangradin kieu bingung lu. Lalu bawa mangkok tidak bisa cicing. Kamu orang Islam, tetangga kiai, rumah kamu dekat masjid. Tapi kenapa kamu masuk neraka? Koe onam, pakai onam dia singkong ngomongna. Di dunia koe kaya layak, rumah 3 tingkat, uang banyak, mobil lebih dari 20. Kamu istri koe cantik-cantik, kamu udah miskin, rumah mau lubuh, istri udah bengek, hidung, judes, monyong deh jen. Lah kumaha eta? Teu bisa kukumaha. Kakarak datang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi bari aya keimanan dina hate sanajan sagede kuman diangkat. Urang maka hayang mah embung kana ka hayang langsung kasur. Bener teu? Geus lamun hayang urang salamet di dunia jeung di akhirat ya ikuti agama. Naon atuh ngaran agama? Ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul. Ngaran agama itu undang-undang Allah, pelaturan-pelaturan Allah anu dicanda ku Kangjeng Rasul, tujuanna supaya umat salamat dunia. Geus mun hayang salamet mah ikuti agama. Sok aya jelema nu ngomong kieu, aing mah hirup aku mah Allah bae. Pot make wau nyebut Allah na ge.
endah tante jelema nu ngomong gitu atuh endah Rodiah dasarna ge hirup kudu kumaha Allah ulah kumaha Nyi Roro Kidul ngan eta ngomong Pak ulah sapotong teruskan hirup kudu kumaha Allah atuh kudu kumaha Allah da urang dijieun ku Gusti Allah diayakeun ku Allah diaweuhkeun ku Allah dirizkian ku Allah dinyawaan ku Allah hirup kudu kumaha Allah bener tapi ulah sapotong Allah nitah salat kudu salat Allah nitah ngaji kudu ngaji Allah nitah bener kudu bener Allah nitah puasa kudu puasa Allah nitah jujur kudu jujur Allah nitah sodakoh kudu sodakoh Allah nitah zakat kudu zakat ari ngomong hirup kumaha Allah geus mampu zakat teu beuki imah deket masjid teu daek ngeusi haram jadah doang mantak putih tah salah kitit Pak ka dieu naon mama ngomong ilsin mama aya si Aisin kunaon apa mama haji nanyakeun icih Aisyah lagi sia ka mana cenah atuh aya cenah mama haji kapan teu kadeuleuk ka masjid ku aing cukup aing mah kering henteu mah cager ilsin Pak ilsin mama teu kawawa wayana kamas jawab bapak-bapak aya eueuh tadi dia ibu-ibu nu nitah berjamaah ka salakina aya eueuh cek salaki sia ge aya eueuh di nu kieu di dia ya nu kieu ya warungna rame misalkan contoh ya begitu beduk datang tohor Alhamdulillahirabbil Pak geus ulah ngalayanan jelema bae moal aya tungtung geura ka mas berjamaah kudu gablek ka is geus hol tereh mod kajen warung mah kajen engke ge milik urang moal pahili jeung hayam engke ke lebah geus dimilikeun mah ku Allah engke ke urang salat teh atuh manehna nungguan urang bae Pak geus aya nu kitu ceuk aya jujur eueuhnya eueuh tuh ceuk salakina ge ieu mah beduk teh terong kudu mah kieu buya terong dur alhamdulillahirabbil nuhun Gusti panjang umur dongkap deui umur teh ka waktu dohor muga-muga diberi hidayah taufik bisa ngalaksanakeun salat doh indah ieu mah lain terong dur budak naon si eta dohor teu karasa tuh siang aku ayo ngaku si Odah Icih Ana Mimin Yuyun masih toh kudu nama aya anu kitu tah loba Kang begitu cek salakina cek kieu tong dur mah hampurannya bapak mah hendak salat heula ka masjid berjamaah kumaha cek pamajikana ulah sok gede laga sok ustad harga ngaji 2 kali engke ieu langganan parinda areueuh enggas engke hola mak nyam nilu salat zuhur mak nyam nilu aya nu kitu kabeh lain aya urang mah atuh kos kitu nihlakeun dunia Masya Allah aya sawah cah di dia aya ka sawah pokot amprekan neuk panen parena Masya Allah bari ngarokok bangsat pare aing bangsat nyebutna ge woi bener cenah ieu taun ieu mah panen mantep ieu orea teu inget ka Allah mah kana orea ingetna ih ari parena ditoongan unggal poe ai kadu nyieun pare teu inget-inget bener tandur manehna sapoe jeput
tamat. Masya Allah 10 kotak 2 baju pemajikan anak koreng teu dohor teu asar teu magrib menang 3 poe geledek dihantem cah jeung keong podar kabeh parena ceri Gusti dosa naon gitu ieu dosa tak korak sia teu dohor teu asar neuk naon sia nyalahkeun batur tolol introspeksi heula awak atuh makana urang ieu di bulan Muharram hijrah Rasulullah urang ge naon atuh ngaran hijrah teh pindah cek lo lugawi mah tadi kuring calik di bumina Cah Haji di bumina Kiai ayeuna ngalih ka dieu hijrah cek lugawi ngan hijrah di dieu mah man hajaro ila manuhiya ilaihi jalma anu pindah tidak kalakuan teu bener kana bener tahun kamari ngedul kuari mah insyaallah hayang raj tahun kemarin tak bener moga-moga ya Allah aya hidayah taufik ya Allah tahun kuari mah hayang ben tadina pelit moga-moga tahun kuari mah bag tadina golok be ka salaki eureun geus geura silih hampurakeun dosa kudu nama salaki jeung pamajikan teh lepas seak bae mata ngapotongan anjing ganceng kakiku puasa ya Allah poe anak merejel malulu mun ditanya ku urang ih mamang mah ai pas ya Allah poe ece mah ai pas ya Allah poe ai reuneuh terus kami mah pas ya ge sumut luhur sumut handap mah dame bating torek kuduna mah siling hampurakeun dosa osok ya urang teh siling hampurakeun dosa salaki jeung pamajikan osok satahun eta ge balik ti Mas tos salat sunah Idul Fit teh kitu urang hampura nyapa geus berarti ngomong enggas nyampura poe enggas ulah kitu kuduna mah salaki tubruk diuk ke bangku anak stop kehela mama nek menta hampura ka bapa maneh diukeun salaki na bangku tubruk urang pamajikan hampura mama mama loba dosa ka bapa loba nyarekanan ka bapa masya Allah loba nganyerikeun ka bapa can bisa ngalaksanakeun kewajiban seorang istri kana jadi suami maka detik ieu bisi mama neuk ka surga teh jadi gara-gara boga dosa ka bapa maka poe ieu mama mah hayang diampura ku bapa digitukeun salaki ku pamajikan ngacengkang kumacek pa salakina aya ge Bapak makomo loba dosa ka mama loba nyarekanan mama sampai pohara-pohara ting Bapak masuk loba nita Bapak can bisa ngalaksana kewajiban seorang suami kanu jadi istri maka detik ieu bisi Bapak neuk ka surga teh jadi gara-gara boga dosa ka mama teu kacumponan kewajiban Bapak mama teh ngahampura Bapak sieun asup ka neraka mah hampurakeun bapanya mah kumaha cek majikan aya ge mama makomo loba dosa ka bapak delegeun bae ku bapak eta dosa mama ya Allah pada teh bapak pernah leungit duit 1 juta ku mama dipaling Pak na kantong teh baheula bapak sampai lieur neangan ku mama pake beli daster ayeuna ge sobek dasterna maka detik ieu mama hayang diampuranya banyak kumaha cek salakina sarua bae bapak ge loba dosa ka mama pada teh bapak ngomong gawe ka Jakarta teh sabulan padahal bapak kawin deui mah pada teh mama leungit anting sabeula ku papa dipaling pake mas kawin mah neuk ditalak kagok kuari geus boga anak 3 mah cek majikanna tang korak sia eta pasea deui bae tungtungna eta goreng teu endah eta hampura dosa kitu eta teu endah eta ulah ja pasea deui tungtungna jam sabaraha ya? Terus tepugu iya teh kuring teh mahabah jeung ramakna almarhum almakurlah muga-muga Allah ya raham diampura dosana abah jerukdana Masya Allah eta ka budak teh ngasuh ka kuring teh geus ka anak asa anak sorangan gitu jadi itu mahabah tahun kamari si anak nikah Kang Haji teh tiasa terus ieu terus baik wayana cenah haji wayana aing eleh wayana mah ieu maksa mah henteu eta ngondangan wayana alhamdulillah ngan pedoana ceuk pedoana ti para jamaah
kuring rada lambat dongkap kuring teh terus ngahibur umi kuring sebab umi teh udur tos 3 sasi di pembaringan bae micen didinya pipis didinya doakeun umi kuring supaya sehat amin ya rabbal amin tadi ge pada angkat cek kuring teh ngahibur deuleuh sabab lamun uwi caramah kuring teh ngabaturan umi dugi ka subuh dugi ka tabu 8 sebab disonten mah teteh jeung kakan nu sanesna abdi nu begadang capek henteu sebab jasa urang jasa kolot ka urang dibandingkeun jeung sakitu teu aya nanaonna moal aya kuring mun eueuh ibu kuring laras kitu Rabbana Karim masyaallah tadi ge ceuk mi bade acara ka mana ka Jasinga teterangan di Pangradin mah ngaranna kampungna Pangradin di daerah Jasinga oh angkat atanapi ulah umi kuring tungkul bagi angkat baik karunya batur bilingan tosan kamu berangkat untung ya cek diizinan kamari mah 2 tempat batal sebab umi kuring teu izin geus peuting nu hajat nelpon ka kula kiai di mana atuh di imah heh can lempang moal aya kitu kunaon ibu aing teu ngijinan ulah kakarak maneh presiden tah jenderal tah lamun kula dilarang ku indung kula ye teu bisa indung kula gering oh cuma enak waduh kumaha gula atuh sabada sia nu hajat heh kiai cenah bisi kumaha onam nih mang onam gitu kumaha nang bisa kudu pusing-pusing daek wakil sabada teu daek sabada kaja cenah wakil bae mutus teh kuring wakil kaditu datangan tuh ka kampung anu Masya Allah eta 2 tempat teu izin duka kuring kita eta aya naon tah umi tungkul ge tong mangkat ai tadi mah izinna lah mi bade ka anu saha nu ngondangna Ibu Haji Lili istrina Kang Anu datangan karunya Masya Allah eta kamari mah 2 tempat atau 20 juta li ya pan eta mata kaing bingung dengan gantina ya atuh sugan bae ti dieu ieu nya teh mah keur ngobrol gitu aja maksudnya ulah ka ditu orang jadar ya amplop ngusuk amplop ya terus ya 2 menit deui 2 jam deui cing atuh Bu ayeuna urang tingali bulan teh Aquari geus datang ka bulan Muharram tahun baru Islam 1443 Hijriah sedangkan umur dunia untuk umat Rasul hanya 1500 tahun ingat lain karena kiamat tapi karena 1500 tahun ayeuna teh berarti hanya ukur 57 tahun deui pemuda hoi kawin dong zaman now masih ngajomblo bisi tereh kiamat neng nuju ngaos atos keur ngaos pangaos bae insyaallah keke tidak dongkapkeun jodohna ku Allah amin pemuda santri mang santri hei mang santri nah kitu nu harauk jarendol moga-moga istrina balager amin istrina salehah amin istrina narurut amin pemuda hai hayang boga pemajikan anu nurut teangan nu buta nurut saya musruk los kasusukan kapan saya cenah hayang nu nurut tadi eta berarti karena 1500 tahun Mbah Haji hanya 57 tahun deh lain karena kiamat sebab karena kiamat daya nu terang ketika Rasul ditanya oleh sahabat Rasul kapan terjadinya kiamat Rasul terangin hanya Rasul menjawab kiamat akan terjadi hari Jumat wallahu alam bisawab Jumat anu mana hanya Allah anu terang para hadirin wal hadirat maka ku sabab sakitu pantes Rasul wasiat irtanim khamsan qabla khamsin anjan kudu caringcing kena 5 perkara samemeh nu datang nu 5 perkara mana hiji syababaka qabla hiramika ibadah maka Allah mengpengker ngora memeh datang kol
geus kolotna boro-boro bener teh diuk aruh hudang aruh Masya Allah ndek maca Quran geus teu kadeuleu ceuk geus kolot mah mak ieu emak kadeuleu Quran mak geblek oh aing teu kadeuleu ieu ge rojak tanah apa rojok matana ieu jeung barang diberi duit mah 100.000 mak seberapa duit ya nah iya mah 100.000 ih tolol ayo kana Quran ngageblek ari kana duit 100.000 jelas kene makanya para pemuda weh sok ayeuna atuh geura pinuhan masjid geura pinuhan pengajian Masya Allah Pak Bu ayeuna teh geus model kieu zaman mungkin ka dia mungkin rusak mungkin ka dia mungkin rusak mungkin ka dia mungkin rusak sok tingali musibah yang datang ke negara Republik Indonesia ayeuna bae ge se-Indonesia kiai nu maot lebih dari 800 kiai Masya Allah itulah patok-patok dunia paku 12 tinggal paku reng gitu hari paku tarik berarti ngabareokeun doang urang mah ilmu leutik pengamalan teu bisa paling banyak Madura Rabbana Karim ieu di Bogor bae ge ku ari Bogor Barat Rabbana Karim mungkin ka dieu mungkin sakedik mungkin ka dieu mungkin sakedik ayeuna di Bogor Barat paling sepuh Mama Haji urang doakeun sing panjang yuswana amin ya rabbal pan eta kiai mah teu jasana teu kadeuleu loba nu teu katempo ku masyarakat tengah penting udang ngadoa ya Allah Gusti hampurakeun dosa abdi dosa ibu bapak abdi dosa anak-anak abdi dosa keluarga abdi dosa guru-guru abdi dosa tetangga abdi Gusti parinan taufik hidayah sing resep kana ibadah jembarkeun rizkina harasilkeun maksudna ngan teu bebeja ka sia teu bebeja ramjadah doang teu kudu bebeja itulah jasa seorang ulama Rabbana Karim kau mau kiai sepuh Masya Allah Pak Bu kebetulan ya tanggal 17 Agustus tadi pula upacara tadi pula macet upacara kuring lah cinta Indonesia dong yang santri tadi upacara ayo kata macam Pancasila pula salah nu kalima ayo poho lima tenaga lima nu kalima hai Pancasila siapa isi ada orang-orang pohon deh nanti kan Pancasila nu kalima ih sia tolol teu nyakolai jelema ya 5 eta cek kudu nama barang atuh cek budak cenah di ibadinan dibaca enggak saya ngapal aing sakola lah ngalegleg impres aing ge ai barang 5 kuring poho 5 munggah haji kabaitullah mun kawasan ai kitu ibarukun Islam aing la ilaha illallah atuh Allah teh jadi balik deui upacarana pacara kuring tadi sate bikang jeung sate bikang pemajikan teteh kuring nu mimpin kuring inspektur upacara gitu kumaha gitu atuh eta meureun budak kaku di hadapan guru jeung pemimpin upacara santri kepada inspektur upacara biasa laju mana kan nah hadap kiri hadap kanan hadap kanan hadap kede aduh aing beneran lieur tadi cek aduh dari belajar lah iya ampun aing tenaga kastrol atuh nyanyi lagu Indonesia Raya mah atuh kunaon nganterekeun eureun hiduplah Indonesia Raya ya hiduplah Indonesia Raya anu katilu kitu kudu nama mangaden ketemu hiduplah Indonesia Raya terus ngegedeg bae geus 5 kali eta aing hoy atuh arem bendera geus naek atuh aurana ngeber nyanyi terus coba eta para pahlawan ngabela anak incu darah dikorbankeun kuring inget ke Bapak Kolot punten saeutik ye nyimpang aya kemerdekaan cek Bapak Kolot sia mangenaheun ku ari zaman aing mah baheula boro-boro nek salat adan kuat di tetakal mahoni kieu inna sababna loba Belanda hayya ala shalah
woi aman salat dor salat barang nyileuk ka kenca Belanda alet-aletan atau dirobah ada nage hayya Belanda awas terjadi bahala bah bapak kolot kuring pejuang bapak kolot kuring mah Masya Allah dahar aing jeung bodogol cau sia mengunah tina kuari Rabbana Karim ya manusia yang baik yang mengenang jasa seseorang mantap kuduna malam 17 Agustus maca Yasin guru kula mengajurkan maca Yasin siapa bisa ngaji mun teu merdeka coba eta penjajah ngajajah urang sabaraha tahun 350 tahun 3,5 abad ya Allah Belanda Inggris Portugis coba ngajajah urang paling kebal Belanda betul sampai eta Belanda mah di dia ya Allah Rabbana Karim lempang Belanda tinggal ayat peninggalan Belanda naon dugans eta dugan bahasa Belanda lain bahasa urang dugan kelapa muda eta bahasa Belanda mimitina kieu gara-gara aya urang Pangradin keur naik kalapa muda kelapa ngorang begitu turun kok panggil ku Belanda what kamu orang Republik iya tuan kamu lagi betua lagi pada ngapain di sini ini tuan lagi ngalah kelapa muda tuan what is kelapa muda oh kelapa muda tuan saya pengen coba ini enak atau tidak langsung dibelah jebret enak tuan orang Pangradin oh nay dugs ans cek Belanda cek orang Pangradin oh dak ieu dugan eta hartina dugan teh kieu maknana ya bahasa Belandana oh cek Belanda dugs an aing mah teh nyaho maksudna mah eta hartina dugan eta urang Pangradin dusun aku jeung orang Paneglang oh dak ieu dugan atuh sampai kuari dugan sebab dugan mah bahasa Jawa Barat jeung bahasa Banten oh di bahasa Indonesia dugan data mah gara-gara orang Pangradin tadina sampai kuari dugan baik ya Allah manusia yang baik para pemuda anu ngingetkeun jasa orang tua baheula eta merah putih yang berkibar susah mantap tingali pejuang baheula keur upacara ditaikeun bendera naik sepeda eureun Pak naik motor kok ngahormat teu nah sebabna ingat memperjuangkan merah putih sampai titik darah penghabisan mengusir penjajah yang durjana supaya lempang di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini maka dina undang-undang dasar berkat rahmat Gusti Allah alhamdulillah mantap pula dieusi ku dangdutan atuh karunya ka pahlawan datang ka ditu untung eta Allah bageur keneh coba Allah manggeus murka euy coba Allah arwah para pahlawan cekekan ku sia urang Pangradin kiriman sia make dangdut jeung sajabana Rabbana Karim Masya Allah mantap kudu kuring manitah mun malam 17 Agustus maca Yasin sia minimal sakali tuh abah caringeun kan gitu itu kan kieu sepuh kieu warai kieu tawadu tapi teu ngeceukeun jasa seseorang moal bisa salat dak mun teu merdeka moal bisa ngaji dak mun teu merdeka bener teu bah pan abah nu ngarasakeun maka pungkur da abdi mah pan lahirna tahun palih dia tos merdeka pan abah masa teu acan merdeka ngalaman penjajahan Jepang ngalaman penjajahan Belanda ngot hoper doma buang kasroh doang hoper doma itu ulah kitu hoper doma bahasa Belanda itu ibu kolot kuring bisa bahasa Belanda nah. Ibu kolot kuring bener Pak eta pan sampai aya nangka Walanda lin eta asal nama betina eta asli nama eta nangka kurang cucuk ngaranna iya coba sok terpercaya barang Belanda ngakan dulu aja nangka kurang cucuk dah kan ke Belanda oh nangka Walanda itu kurang Pangradin keneh mitina eta dihakan ke Belanda eta bener saya sok terpercaya mentak aya para pemuda dengan bulan Muharram kebetulan 17 Agustus HUT RI eusi kemerdekaan eusi bulan Muharram urang teh geras SDM naon SDM selamatkan diri masing-masing ajak anak jeung keluarga ajak masyarakat dengan ikhlas dan tulus nurut jeung teu urusan Allah sebab nu gaduh hidayah taufik mah Gusti
ajak semaksimal mungkin ulah loba usil ka batur geus ulah mikiran batur geura pikiran awak sorangan qu anfusakum wa ahlikum nara ditangaraksa awak laju pamajikan laju anak keluarga kakarak tetangga ajak kayu ulah eureun ngajak mah terus ulah pundungan jadi ustad mah terus mun aya ustad pundungan eureun jadi ustadna kunaon ustad pundungan ieu eureun jadi kiai na pundungan mah atuh masyarakat kudu duduk kabeh mah eureun tugas kiai ngaranna justru urang tadi coba cobaan sih mah ya sakedeung ya masyarakat sih mah laju tara nurut bae coba kok ini bere cek Gusti Allah cobaan nu rada gati nurutna sabar teu ngajakna kumaha ikhlas teu hidayah nu gaduh Allah subhanahu hayu aja curang dengan gara-gara raji iya malam minggu pengajian mangga sok ditunggu guru urang geus datang cek RT cek DKM mangga diantos kasumpingan ka masjid guru urang geus tadi geus 2 jam geus rokok yak 8 batang Rojo nunggu bongkok janu ngaji mah budak ngora matak pemuda kudu ngararaj mulai insyaallah saya kudu tolol moga-moga ceng ya mudah-mudahan ceng amin ya robbal hidup pemuda atau cek sasya modar lah hidup rem jadas ya aduh udin saya tolol moga-moga pemuda Pangradin Saroleh pemudina Sarolihah ya robbal kumaha cenah Kang Jabi mah ye cenah geus kolot kieu ulah isin ngaji mah ulah insya Allah engke lamun urang teu ngaji mah bisi leuwih bablas ari ku ngaji mah engke ngarasa bodoh rumah loba dosa sugan inget ka Allah tob matak mengpeung keur ngor nu adzan di masjid udah ngora ulah aki-aki bae iman wadan aki-aki bae ayana salat kadang ge kurang muncang dak petengsan uleuh pas eta teh imam pemuda adan tetamat-tamat hayya 'alas shalah akbar anu tilok biasa mah moal bener mantake belajar ulah nganggap enteng kana adan nyorang aya urang Pangradin kawin jeung urang muncang jeung urang sifat tah mana bejakeun ku aing jelema mah begitu datang ka ditu eta imahna deket mushola cek mito anak jang punten ujang ti Pangradin mohon bisa teu adzan Pangradin tetangga Abah Jowik lo oh jadi ujang adzan siap hakim itu babagi tugas saya nama jaba bagus kolot apa nama beduk ujang nu adzan siap tabuh kohkol mito anak tolol Pangradin tabuh bedugna geblek Pangradin geblek Pangradin geblek Pangrad eta mitohana nangtung deket bedug beri ngarokok wih minantu aing dek adan apa nira langsung wancang ada nama cak itu orang Pangradin begitu ada Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar eta mitohana kuat parkir deui langsung napa bedug tuluk atuh masyarakat datang kabeh mang cenah naon ieu minatu aing ngajakeun lebaran tuh cenah akibat ieu pamudana tilok ngararaj rem jadas ya mantap kuari mah ngararaj tenang ngaji nambah musolli sifat 20 ulah luhur geus kolot kieu ngajina ulah jak ulah mati baru tong ngaji tilok di luhur dihandap bae ja sabar ulah ngajina tanggal kalapan sabar pemuda sababaka qabla hiromika mengpengker ngora meme datang kol geus kolot mah borobor ndek ngaji denge ceuli torek nah kumaha coba jelema torek mah ripuh
kurang ditanya kurang tengah jawab bari kurang hamuai wah neka hareup cek maneh eta jelema nu torek mah hese urang heuh nu torek mah ih ngaji mosok nu torek ngareng nu cager batuk bae ya Allah cek nu torek ih sia mangga cenah aya gelap aya geledeg culeker hujan cek nu torek ka batuna sia mangajina cenah batuk bae la ilaha illallah geledeg disangka batuk teh kira-kira aku budek merenjeli mantak nu torek mah nu budek mah ulah diajak ngaji cek kuring diajak demo mantak lamun demo orang dia cokot nu budek tenden paling hareup sanajan pestol ting dorodot teu kadenge maju terus eta mah nya bodar be di hareup mantak mangpeungkeun orang meme datang kol geus kolot mah borok awas ya pemuda kudu belajar nek kawin ulah hayang mesmeo doang kewajiban seorang suami magahan sholat magahan jampai wudu bener derbe kawin nu botak jeung nu gundul salakina botak pamajikanna gun artina salakina odog pamajikanna bodoh derbe kawin neng cek salakina bagaimana kalau malam ini kita bersetubuh oke lah neng apal jampai adusnya atuh apal neng mah dulu masa antren di Ece di Pangradin oh iya apa lu atau apalagi lah enggak pati-pati kawin jadi enggak pati-pati kawin coba neng pengen denger cenah jampe adus wajib cek manehna nawaitul gusla li idil fitri cek pamajikanna ayo gitu neng ilsin ngadengin ya Allah eta mah jampe nek adus mandi lebaran lain mandi wajib ayo kitu neng dengekeun ya cek pamajikanana jabodo ieu jampe adus makia nawaitu soma godin cek pamajikan cek salakina neng jama bar teu godin-godinan ieu ribut panganten anyar kadenge kumitohana sia ribut aya naon kitu cek anakna nu bikang bapak ieu sia ngisingkeun ilsin katanya kurang gitu neng atuh cenah jampe adus cenah pak jampe adus wajib nawaitul gusla lidil fitri pan salahnya pak cek neng nu bener mah nawaitu sama godin bener tuh pak kumaha cek bapana ndak nawaitul gusla lidil fitri teu naon ndak nawaitu sama godin ge hade bae kolot edan anak geblek minantu tolol gara-gara keur ngora teu daek neangan ngaraji matak syukur budak santri daek ngaraji Pangradin kasohor ka daerah Pandeglang ge Pangrajin asal nate baheula nama Pangrajin baheula nama ngan dirobah hayang rada keren gitu Pangradin kasohor tempat tegalan ilmu loba ulamana masyarakatna rarajin amin moga-moga di Muharram ieu dirobah deui sing jadi pangrajin asli amin ya rabbal mangpeungkeun orang me datang kol terus kadituna endek ibadah maka Allah sihataka qabla saqamika mangpeungkeun cager me datang ger geus geuning boro-boro ibu ka dokter ibu ibu dari mana Pangradin dok oh Pangradin dok ibu kenapa atuh ini dok hulu lalanjung aja ini lalir pohara dok 7 kali ini ririakan dedelan dok ini kelihatannya maaf hulu dokter penyon sama ibu mah kelihatannya oh iya terus ibu apalagi atuh ini hidung nggak punya ambean dok semuanya bau tai ini dok ini nggak kawawa dok ini udah berapa hari ibu begini udah 3 poe dok terus ibu apalagi yang dirasa atuh leta dok nggak punya rasaan kemarin juga ngakan uyah arasi ngakan cabai lalada ngakan gula aramis ngakan tai ceuli pahit nek urang kusa diasaan tai ceuli jadi bakal lagi pahit mun tai ceuli amis mah teu dirumung sireum tai ceuli sia oh iya terus ibu apalagi yang dirasa atuh ini dok laleuleuh saja awak kemarin juga waktu ngising tur nilep lah ini atuh kabeh geger ngising mah tur nilep tolol sia beda ku ngising nangtung bro atuh kabeh nilep orang jaga doang
ram jajar si odah si geus ya ram jajar aduh ceu ya geus aduh ceu ya Rabbana karim masyaallah mampengker sehat meme datang ger muga-muga orang sarehat penyakit nu kuarikeun diturunkeun ku Allah ka negara urang singgera diangkat ku Allah ya Rabbal mangpengker ngora meme datang ger mangpengker ngola meme datang kolot mangpengker cager meme datang ger geus geuring mah borok ngawud dirisan endek salat hese endek ngaji gati barang dahar geus dikurangan ku Allah mantap pantes cek Rasul hayu ayeuna urang di bulan Muharram tahun baru Islam perbaharu di akhlak urang amin ya rabbal moga-moga dengan peringatan tahun baru Islam hiji ku Allah urang sing diampura dosa ditetapkan iman Islam urang sing dihijrah dipanjangkan umur urang dihijrahkeun urang titu bener kana bener tadina teu akur sing alalakur tadina teu arenda sing ararenda tadina teu balener sing balener tadina perlit sing balalager tadina teu saling dukung insyaallah moga-moga dengan tahun baru Islam urang saling mendukung amin ya rabbal tilu deui mah teu kabahas kuringna ieu ceuk langsung uwi nya hampura jam 11 atuh siang ngeunaheun di dieu aing setengah modar ieu mah nyobana ieu be ye putra guru kuring ye alhamdulillah tiasa silaturahmi sanaos bade jeung kuring kieu mah itu ngahibur urang di bae jeung para pemuda sing semangat tahun hadap pemudanya insya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al baldatana hadha Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al baldatana hadha Indonesia baldatan adaqaha Allahu libasal ju' Allahumma hdina wahdi ahla hadhihi al-qaryah Allahumma hdina wahdi ahla hadhil qaryah Allahumma hdina wahdi ahla hadhil qaryah Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal amrad wa jami'al asqam wa su'al fitan waz zalazil waz zina wal mihan wal fahsya wal munkar an baladina hada Indonesia khassah wa an qaryatina Bogor hadhihi khassah wa an qaryatina Jasinga hadhihi khassah wa an qaryatina Pangradin hadhihi khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin Allahumma aslih auladana wa talamidana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hampura ulah salaman dari para pemuda jeung santri urang rek terus ka ditu billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh